palintangan babalean palusna saksana jae kantun ngaran ka saya moal musna nah ieu kesenian naon ieu teh nepikeun ka kuno kieu angger we lirikna tiba heula teu ganti-ganti ka mana ngaitkeun kincir nya teuing kumaha sia ka kaler ka 7 bulan bongan hayang dikaler aduh aing nu ganti atuh ganti lirikna ganti yo kieu anu modern kunembe tepang kunembe pangi sareng salira aduh sahan je yo hey Sae rupina menari semua hoyong kena bahaji anu bager saha nyawer yo bahaji deui saha namina Ibu Dewan salira bahaji Ibu Dewan kagungan saha kasep kabila nyawer aduh Pak Haji sanje anu mana saha kenapa Haji deui saha nyawer yo Bapakku lembur anjeun hoyong terang kabumina buka saha gedungna Pak Haji ade anu mana Pak Ulis ade papayuna kuring minang katijulang kagaga salam kaliwe minang mon lawas tetep nyawer yo sok asa kasuat-suwe ribut lain ribut lain naon Kang Haji dompet aing kalungkeun bae aduh bae da loba duit Kang Haji bangkaning di jero dompet teh teh loba isim aduh ampun bae aing da beunghar Kang Haji mah beunghar Kang Haji lanjut saha anu bager ngapayuna Pak Ulis ade anu saya Pak Ulis ade Pak Alaon ribut polisi naon deui Kang Haji ribut tak amankeun lain ribut lain aya naon deui atuh pamajikan aing nu ngora kalungkeun aduh ampun aing neangan maweuh deui euy neangan deui loba dipanjalin loba dipanjalin loba aduh aing rek neangan ka Cilumpang aduh lanjut lagi lanjut anu saya Pak Ambang Agus anu mana Pak Ambang Agus anu bana Pak Ambang Agus tuluy burun lanjut Kang Haji lanjut sawer deh Kang Haji sawer ji belah dia nya tacan ji tuluy ji beakeun ji kakok boro ji eta nu bareureup na Astagfirullahaladzim naon jaipongan teh haram cek saha wayang golek haram cek saha Kang Haji wayang golek haram teu beunang
tadi mah haram igel-igelan gitu teh haram. Eueuh dina hadisna. Hari tadi mijah ku haji. Eueuh dina hadisna. Tadi beak sabaraha hajing nyawer. Rasul tidak menyarankan itu. Lah, Hakan ku sia goblok. ha puas ya panuju. Igel-igelan bebeja reka pangaosan kalah aya dina dangdutan sia teh. Kala ka Ngomong sia goblok. kala ka mengkol ka dieu. Tadi bebeja reka kiai ngadon rek wiridan, ayeuna kapanggih di Bajidoran. Rek kumaha nasib sia? Rumah tangga batur mah, rumah tangga geus 10 tahun kabeuli imah, kabeuli mobil, ari sia mengadon ngajual imah. Ngomong sia goblok. Lawan J Boro J atuh. buru J. Geuning bebeb. Bebeb Elehan. Kok dieu cayangku cayang boy aing. Susis. Kok dieu cayangku. Aduh, sayangku teuing. Sayang kikik ba. Goblok. Syah, jadi lalaki tetep bertanggung jawab. Duit warisan Pak kabeh beak make selot sia teh. Rek kumaha nasib rumah tangga anak incung geus aya. Sia teh kieu wae. Jangan marah-marah tuh bebeb. Bodoh. Teu sudi aing dirampak ku sia goblok. Kade Bu Haji ulah ka Allah. Tuh kengenge teuing sayang namun dikitu-kitu doeng teuing aing geuleuh ka sia teh. Aduh aing kulagu geura kulagu ieu mah. Ikan hiu ya nona da makan jambu. Ikan nila ya nona makan rambutan. Aku sayangnya cuman padamu. Aku janji tidak akan kedangdutan. Ande cia bora bori ande cia bora bori ande si haji siemku istri ande si haji siemku istri Melakasaga ya nona da palintangan. Babalean ya nona da moal musnah. Sanajan mah ya nona di kantun ngaran. Kasaean ya nona da moal musnah. Ande cia bora bori ande cia bora bori ande si kabur haji kabur Nya si goblok. Dasar si lalaki playboy. Lalaki tidak bertanggung jawab. Setan sah. Blok. Aduh ampun. Awas ya ku aing digugat cerai ku aing sia. Menurang wiwitan tang tumang kamalinaya laku sa ulah sok silih poyokan jong tinggi kasopanan ulah nyieuna kaawonan sabab teu di pangeran jeung batur sabilulungan ulah sok aing kasenian Haturan bapakku bongas. ulah ukur terus sepan dah
ngandung maksud jeung tujuan ngawujudkeun dan persatuan ngandung maksud jeung tujuan ngawujudkeun persatuan ngawujudkeun persatuan. Ampun teuing Bapak Dokter Andes mah mangga urang Sunda tuturunan Sunda sewatahapan watahapan seni Sunda tuturunan Sunda sewatahapan Bapakku bonga swetan sasa rengan memulai bariti tenang bariti tenang lepatna enggal da dosa loyo jama ke pribadian lepatna enggal da dosa loyo jeung ka pribadian loyo jeung ka pribadian mangga urang sami Bapakku dudu deui derajat seni ku budi anu utami diserengan mana suci mana suci ku budi anu utami diserengan mana suci mana suci ucap lampan utaguna dijauhan
urip sewang-sewangan lepas tina sabang keteng moal panggih jang kasenangan pakomodono tantu nyorang kehancuran toya wikil saking prawingwang tinalangan ya ampil gading kirine sakarya pinuji sakar pinuji rulumut jabat kastori Raden Bambang Jaya Sumpena angkat nyaeta maksad nepungan ingkang rama kamarta pranyata Raden Gatotkaca disarengan ku para pasukan denawa hangkot buta metu alas manjing alas kang samyam raja desa itu nu kapanggih anu ilmuun kerjaya Sumpena estu serpisan kayanana tuna lampah eta kacarioskeun nyaeta di hiji leuweung ai hiji leuweung teh anu dianggo pikeun nambang emas anu nambang emas teh ieu hiji bentuk anu ilegal anu nambang emas teu aya izin ti pamarentah satempat anu dilakukeun nyata ku urang-urang Kurawa anu dipingpin ku Residrona neang untung tina enteng kitu kaayana para Kurawa anu dipingpin ku Residrona parantos seueur kauntungan tina nambang emas miliaran sareng sajabina akibat tina ulah-ulah kalakuan ilegal anu janten mamala teh keukeuh peuteukeuh nyaeta ka alam-alam keneh seueur nyaeta alam anu ruksak gara-gara penambangan ilegal ku Residrona kacarioskeun ieu Residrona ngempalkeun sedanten walati wala tamtama semakta para Kurawa sadaya tama Aswatama Citrayuda Citraksi Dumaraksa Partomarmo jeung sajabana wayahna urang kudu taliti kade bisa anu katinggaleun cing taliti dina panambanganana kade omat bisi aya pemeriksaan ka dieu urang jejel duit anu gede susuganan urang salamet tina jalan ilegal ieu mangga alumampahna para Kurawa lirkat ya warsa kenteki warsa hujan kenteki leuweung wana kajaten umuruhan daruan Terima kasih Anda saat ini sedang menonton di channel YouTube Sunda Aja. Nyaeta ieu para Kurawa kapapak dening waledan kang tuminat
etama supaya orang hasil dari alam dunia mah eueuh deui dibekeleun lian ti harta banda ulah mikiran neraka ulah mikiran dosa nu penting urang makmur nu penting urang seubeuh keun wae urusan neraka jeung surga kumaha jaga kumaha engke siapkeun para Kurawa mangga apa dah? Aswatama. Ucap lampang lu teguna di jauhan aku dirina di jauhan aku dirina sebab yakin balukarana babandona pasti tumiba babandona pasti tumiba babandona pasti tumiba singulingakan waktu singulingakan waktu sebab yakin balukarana babandona tinu kawasa babandona tinu kawasa para dulur sadaya pasukan para Kurawa ade jaga ti kidul ti kaler bisa ya intel ka dieu sabab ieu penambangan ilegal pasti bahaya keur salerea ade priat maju hati-hati mangga sapa medal Jaya Wikata Menerang liwis tentang teman Malindangan laku sak make aturan segala raja ngubara parantos sabaraha hektar nuku urang parantos ditambang aya kinten-kinten sabaraha hektar 8 hektar langkung jigana ieu bakal guna urang kabeh ya mudah-mudahan ya hei para Kurawa sakabeh ayo urang kumpul belum sisit sabanaran kampirarai siang wangi apa medal Citrayuda Kasumedang kaparung Tanjung Jaya Sumangat
Baik bos. Komandan siap. Bikin ngajaga ya tambang. Ya rupina urang. Kedah siap-siap we pilih aya pengontrolan ke dia. Siap beres. Wah, jika urang bakal untung ya. Ya mudah-mudahan we mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Priatna jeung hati-hati kade. Bisi aya pancabaya anu trihade. Keselamatan jeung sajabana kudu tertibkeun supaya alat-alat safety pikeun keamanan dina gawe. Ya mudah-mudahan. Ya. Tangkal tangkil jeung kananga dialah baladituna ari singkil anu nya pikirnya rela negara. Rempuk juku sawiyona jeung batur mah jeung batur sabilu Monasa sini ome sarata jeung sini haraga make dasar kesopanan sangat pagi hiru aku du gotong royong ulah rek patong-patong. Allahu Akbar. Kau di tengah dupak kau di teh. Aduh, sorry bos, kerplay aing. Demi Allah aing kerplay. Si Aji kata sungut bau alkohol gitu. Maneh mabok. Lepira beak 3 botol aing. Beak kabeh teh 3 botol. Anu sia botolna mah dirampas aing ku bapakku. Atungan 2 botol. Anu sabotolna deui dirampas ku ibu dewan. Atungan sabotol meureun mabok teh. Anu sabotolna deui leungit bos teh ka mana. Ari sia mabok kunaon? Maneh mabok kunaon? Aing teh mabok lain ku minuman keras bos. Mabok naon eta? Mabok aing teh nyewa ojek yang hareup ka tukang pan lieur. Oh teh. Nah. Diuk. Diuk. Oke beres. Aya naon teh? Ya, ke. Sakedap deui rupina. Ulah sakedap mending ayeuna. Ke. Saha itu nu mingpina? Paman Guru Residrona. Guru Residrona. Ya. Montong digugu teuing jelema eta. Lamun digugu teuing bakal kaituna bakal dedeyeun. Demi Allah ku aing mah geus tara digugu. Wah, sia. Lillah naon dieu teh? Bere itu tugas ayeuna. Ke sakedap calik we heula calik. Aduh hampura ya euy. Sok. Waduh si goblok jeung mejus deui aing. Hampura euy asup angin we. Geus karumpul. Tabanan pipi usawan, tabanan di pikasana. Katakanlah mulia dan selamat.
Aisyah nanaonan goblok. Dosen seni tari begitu. Pas lain kolot. Nepikeun ka lain kawas jiga kolot sia teh. Syukur. Geus karumpul ieu teh. Parantos ama, lang. Parantos nya. Nuhun ka sadaya. Lamun siarek ceramah di masjid, Bos. Demi Allah di dieu mah aing kurang pelai we, Bos. Coba nepikeun ka kieu. Eureunnan sia teh mabok teh. Eureunnan goy. Aing keur galau euy. Keur galau. Nya. Galau kunaon? Aing putus cinta, Bos, demi Allah. Waduh, dedeh teuing. Putus cinta jeung saha? Ya jeung awewe aing, Bos, demi Allah, Bos. Geus tutu ka dieu. Putus cinta kumaha mimitina? Ari aing teh, Bos, geus bobogohan, geus lila. Nganteran martabak unggal malam minggu. Kari-kari dia dilamar sama bos batubara, Bos. Sakit hati aing, Bos. Aing unggal sore antar aing antar jemput ke pabrik, Bos. Dedeh teuing maneh. Nah, kawas lain awewe teuing. Geus ulah galau teu pira urusan awewe sia teh. Teu pira urusan awewe. Teu pira ya. Teu pira. Ya, Bos, lain ku teu pirana, Bos. Awewe aing teh ku pelemna, Bos. Geus jok sia teh. Man teh. Aya pikir saeunon ama keke urang ngariung. Tebenang di supadule, tebenang mah di bebenjoknya. Yo batur orang kasih milari caino era. Yo batur orang bersatu jauh karena negara lunggak narita lunggak linggak semu era narita semu era dapdima tiga pungkur sejabela tiga pungkur saja bela kemana oke abdi ngiri masa kiri najar teuing yang cocope oke ngiri liang cocopet geng ngiri mulai saraka parang ingkang raga tunggara karena tangan tunggara parang aku hutang rawai kantong apa sang istri aja jeung garo singsa tesuka tesudih salaki malarat ngalih pula hadi pandang sugih mukti terpandang sugi mukti asalnya rumawan kadiri abdi rumawan kadiri abdi kelom gelis di kalam galis jana kabeli kelom gelis dan
sang istri hasem kelek banyak uang jika mau banyak uang abang sayang yang manis sabalik habis uang apapun di bumi sepi sang raka jebi ketenangan geus ngarancang sanu kabeli Kurawa samia merbayaksa wontening alas wanawasa ieu penambangan ilegal anu dipimpin ku Sidrona parantos siap siaga patugas serang saja bina kantun ngantos komandona tinirangan dika syukur bagja kumbayangan geus kadarieu dina waktu ayeuna hati ngerasa bunga patugas anu geus sariap siaga pikeun narima pancen gawena kade urang kudu taliti jeung hati-hati ulah kabobodo teh nya ulah kasamaran tingali kudu ngabedakeun kudu bisa ngabedakeun mana emas anu koneng jeung aya anu jiga koneng tapi lain emas kukituna urang masing-masing siaga bisi aya anu tik pengontrolan di luar siapa urang ieu teh ilegal teu berlandaskan hukum teu berdasarkan izin di pamarentah satempat wayahna urang kudu siaga omat urang ulah talobeh ulah taloder ulah galideuh dina digawena anggar wae dimimiti aing leutik nepikeun ka gede eta lagu teh eta wae terobah-robah ganti aduh bos demi Allah geus loba ayeuna mah lagu teh aja ditinggal rabi roh unyu bos demi Allah geunaheun jang play mah demi Allah bos aing demi Allah ieu dangdut pantura geus cicing ye ayeuna keur naon ciling keur digawe heueuh nu matak urang kudu taliti kade wayahna geus desian belah kidul rantos ama belah kaler parantos kade siap siaga bisi aya pakarang anu teu kabawa kade keamanan jeung sajabana kade. Oke bos demi Allah kade urang ulah kapangruhan ku isme-ismen ti luar kade tetep gawe urang keur urang-urang keneh seubeuh keur urang keneh keun urang urusan dosa jeung doraka mah kumangke nya naon
neraka teh panas bro. Demi Allah tong boro ya tong boro didinya jelema besi oge bakal hancur bos. Demi Allah aing mah, demi Allah neraka teh panas bos. Aduh nah iya demi Allah dibawa mabok paduli anjing. Demi Allah aing mah nu mabok gampang diijabah noana bos. Gampang diijabah kumaha? Aing mah ye beak 3 botol aing ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah aing hayang utah borolo we di dinya teu lila deui. Nah bong nu mabok nepikeun ka kieu kade ka sadareanya. Oke beres bos asal ieu nya asal jangan haneutan heueuh ke kade ke ti Satria Cenguk ke saha ke Satria Cenguk teh heuh Badarto ade siap bos. Demi Allah bos aing ayeuna rek ngajaga heuh kade priatna jeung hati-hati Petra. Raden Bambang Jaya Sumpena teka haja ngalangkung kaya patempatan. Saha itu? Doh, cobi awas lah. Anu mana bos? Itu tuh kade. Demi Allah bos, ya mencurigakan bos. Kade buah intel. Tama kade. Sakabeh para Kurawa ulah cicing di dia kabeh. Ulah aya gerak-gerik anu mencurigakan. Mangga. Sini kabeh. Taniratan ngetemangan Tanira tangan teman upak kulingan rana ya paklingan rana Datan nirat tangan teman upak kulingan rana sumurup di Megawiru anyak selang di Mega Malang ngancing ing pasir nasili yo aya jelema kasep ngalempeng koneng jika aing keur ngora gitu pisan bos demi Allah cicing aswatama do nama ai lakban aya keneh ci ketua belantai kadinya lah sia mah kitu wae goblok teh ka aing sini sia bos demi Allah cicing nah teteh kisila hapunten ieu teh abah kaula ngalangkung ka dieu hapunten bilih ngaganggu karena jalanna ieu teh nu katingalina mah ieu teh panginten mangrupikeun hiji proyek bener rek naon ti instansi mana ilaing mana di mana lamun anu bisa ngabocorkeun rahasia di dia ku aing demi Allah didodet ku aing mah cicing ke demi Allah aing mah ulah macem-macem bos kaula sumping ka dieu sanes bade ngaganggu atanapi kumaha tapi kaula teh ngiri ngalangkung wae teu mungkin lamun syakur-syakur jelema anu datang ka dieu rek ngaliwat ungkul moal mungkin. Wah kade ulah kapangaruhan
Syakur jelema anu datang ka dieu pasti rek aya pucuk tigirang rek ngabocorkeun rahasia ieu ke bade tumaros ieu teh naon ieu teh lain naon ieu lain geus apal naon geus teu kudu diobrolkeun demi Allah aing teh keur nambang emas bos cicing demi aing mana ada bener cicing leh bos bohong teh dosa bos demi Allah aing mah aing sieun digada bos ku malaikat bos cicing ke dibere sabotol ya bos hapunten ieu teh abah ieu kaula dongkapna ka dieu teh sanes bade nanaon mung kaula ngiring ngalangkung wae rupina teu bisa tetap kudu aya di pemeriksaan kudu diperiksa bos bisa aya mawa sajam naon sajam teh senjata tajam heeh bisa aya ka dieu mah syakur nu ngaliwat ka dieu mah bakal panggih jeung lot preng naon aya lot preng kolot kempreng ka aing sia teh nah kabina-bina teuing jangtak naon jangtak ujang butak ka aing sia teh goblok cicing yok dewe alo aing dengeurna tetep kudu aya pemeriksaan wah bahaya aduh ampun aing kalah jalan ka dieu deui euy kade den kudu bisa ngajelaskeun nya paman nuhun hapunten paralun malum anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hapunten anu diseja kaula asli kaula pikeun nyata mawa pancen ti nagara kaula tapi moal ngaganggu sakedik oge ka ieu proyek anu ku salira parantos dijalankeun teu bisa tetep kudu aya pemeriksaan keun kumang punten aden pangersa hapunten ieu nonoman bade ka dieu teh bade ngiring ngalangkung hungkul sanes bade nanaon ieu teh tetep teu bisa sakali aya kejadian pemeriksaan ka dieu eta petugas negara tetep kudu diproses di dieu wah kade ulah kabawa emosi kade nya paman kade ulah kabawakeun emosi hapunten anu kasuhun mun ninggalin nu dipamrih teh naon teh aduh kade tah hiji tah kateungeul mangnya kade sagoreng non sasanget-sangetna leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut tadi ge mang buktina awas aduh aden kade priadna jeung ati-ati lawan paman ulah kapancing hade urang mah kudu jadi jelema hampuraan hade jelema ngahampura ngan leuwih hade jelema anu saling hampura kitu menurut eta aden lawan paman heuda eudeg da nyeri ieu teh aduh geus lieur ieu teh naon atuh ilaing teh anjir wani si goblok ngambakna mah serem menyeramkan anjing kade paman cicing den kudu diwarah nu kieu mah naon iraing molotot di dinya naon eta molotot si goblok sia aing teh ngan ukur milu ngaliwat rek kumaha tindakan di dinya kabatur ngan ukur curigaan bae ari igig santri legeg di pasantren maca Quran ti bubudak maca hadis leutik tapi hirup takur jeung batur goblok sia ngaranna sok sia lamun anjeun eta dangdanan lir ibarat nyaeta hiji jalma anu dipercaya kasolehanana nyenyekel tasbih eta teh kudu larap jeung kahirupan bro kudu saimbang di pihapean duit kerja kater dibelikeun ka jeket dengekeun cicing atuh sia teh mana rombongan mana sebenarnya pan geus sogok tadi sabotol ku aing
sok rek kumaha didinya ulah ngin pucuk tikirang kuring moal ngaganggu ke didinya tapi lamun didinya ngaganggu ngaing dituar ku aing ieu mangajak berantem ieu ngajak gelut samarukna ieu teu apaleun aing mau barudak ieu wani sok maju karena bener aing nyan tega lara tega pati tega awas naon naon dengan bau nawungkul dekat dengan aing kadek tamak kadek sok rek nyieun tindakan naon demi Allah bos aing keur nyeri bedreung bos hampura bos aing lain teu bisa gelut aing mah jago bos kan aing aduh hampura bos hampura aing rek ka dokter gigi heula bos nya bosnya aing mah keur geringnya ngomong atuh indit itu budi warah nu kieu patut denawa naon menta hiji katerangan aing naon pangedatang ka tempat kaula mangan ukur rek ngaliwat tungkul lain rek naon awas ya den lawan paman lawan kaula tuh hapunten we sakali dihapunten kaula sareng ieu juragan Anom bade mulih deui bade wangsul deui kela mentak keterangan aing anjir minta keterangan aing saha rek ngaku moal anjir liwat nista maja utama ieu mah ieu sok rek kumaha ngin tindakan Pak Kurawa itu suasana mah ditonjok kepong cilaka kurang ajar ya Syaswa ditonjok aduh ampun ayo kepong kepong aku bayamanya wawan dengan lo dengan peringan daya basa menta pamulang tarima ikhlas hidokur korban merdeka Tuhung cewa sumureang dekat napa lawan bangsa Sadu mundur pantang ulang mun maksudnya cara laksana berjuang ke lemah cai alira fitur tega pati raya basa minta pemulang terima ikhlas hidokur korban merdeka sinatria olahraga bela bangsa jenagara di barang nikah suci berjuang selama cari mengingatkan kehadirinlah asal negeri bangsa waluya bisa jembar merdeka bukti wibawa jasa tujuan pahlawan bangsa. bagus dina waktu ayeuna komandan ngerasa bunga sabab ku kakompakan sok sanajan anggota nangan tiluan tapi tetap urang urus siap siaga siap gerak siap bagus urang supaya ningkatkeun persatuan jeung kesatuan urang diuji PBB baris berbaris siap gerak rencang depan gerak tegak gerak hormat gerak tegak gerak
Bagus, bagus, bagus. Ngarasa bunga ya komandan ya. Balik deh, siap, gerak. Rencang kanan, gerak. Tah di dieu katingali henteu kopakna. Oh, nak kunaon kula? Naha komandan. Ye, balik deh, balik deh, balik deh. Tegak, gerak. Rencang kanan, gerak. Aduh, kaciri balalegungna. Ari kanan teh katuhu. Eta mah kenca. Ye, nu dieu ye, malih dieu tah. Tah, eta ketuhu. Tah, ye ye. Tah eta. Nah, pan ige kanan. Ento ieu kanan mah ye. Aduh, Pengalaman ka komandan teh geura. kumaha teh komandan teh. Balik deui. Tegak, gerak. Rencang kanan, gerak. Tah. Aduh. Balalaguna ieu. Katuhu ari kanan teh katuhu. Isinkeun. Balik deui. Komandanna Malik, gerak komandanna Malik. Yo. Kalau kang ngatur. Yo. Oh, rencang kanan, gerak. Tah. Tah eta tah. Tah deuleu tah. Yo, deuleu tah. Sok. Rencang kanan, gerak. Tah. Aduh, gelo. Tengar-tengar. Melegung sia. Sok komandanna Malik. Boy, hansip menang nyogok teh ieu. Ari kanan teh katuhu. Oh, aing salah Abong komandan menang nyogok teh. Ayeuna supaya intuisi urang bersatu. Urang ngalatih tina kata singkatan. Kata singkatan. Kumaha ngalatih kompak ya. Urang ngalagu. Kirata. Urang make bahasa kirata, dikira-kira tapi nyata. Sok kumaha kieu. Ayo dengarkanlah bahasa singkatan. Bahasa kirata pantun sindiran. Bahasa kirata bahasa. Bahasa kirata dikira tapi nyata. Korsi cokor di sisi tuigan. Gehu tuh gejung tahu bagus. Cilok aci dicolok. Awewe aci dicolok. Awewe seteh. Aduh, acina di belah mana seteh awewe. Engke celak-celok mah. Balik dia. Ayo dengarkanlah bahasa singkatan. Bahasa kirata pantun sindiran. Bahasa kirata bahasa. Bahasa kirata dikira tapi nyata. Dasi dina dada ngarah aksi. Gehu tuh gejung tahu alus.